Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, kamari urang pas beres mukadimah khutbah kitab, pas dibahas penjelasanana da dikawit jalma pamihoyong bagja hirupna hoyong kenging pahala maut syahid, maka ucapkan bismillah dina bade ndamel segala sesuatu anu henteu haram, anu henteu makruh. Pamihoyong hirupna bagja mautna maut syahid. Terus ketika kamari pembahasan terakhir Bika ila yaumiddin, bahwa salawat salam ke kanjeng Nabi atau Nabi tongak langsung tadinya tuh. Dina ayatna diparentahna maca salawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taslima, tentunya ke kanjeng Nabi. Tapi gini urang ditambihan ku wa alihi wa sahbihi, ka keluargana jeung ka sahabatna. Terus dijelaskan kamari ditambihan wa alihi teh sabab kanjeng Nabi kade salawat batro, jauhan salawat batro. Nah, salawat batro tuh nyata maca salawat ke kanjeng Nabi, tapi kan maca salawat satu keluarga. Disebutkan salawat batro. Terus memantak orang maca salawat ke para sahabat Nabi, ieu pikeun menolak pemahaman Syiah Rafidhah. Sareng haja urang supaya teu akur jeung Syiah Rafidhah. Urang malah membaca salawatnya ditambihan ku sahbihi, sahabat Nabi. Dalam Syiah Rafidhah mah ya, boga patekadan bahwa semua sahabat selain Sayyidina Ali eta kufur. Maka urang mah wasahbi ditambahan. Salawat salam ka kanjeng Nabi, keluarga sareng sahabat teh oge anu kepada sahabat dina keimanan eta teh mugi salawasna sanesna saukur dugi dinten kiamat, tapi dugi ka engke ka surga, dugi ka engke di yaumil akhirna, dugi ka dina ahwalul kiamat, kondisi-kondisi kiamat mungkin teh bakal nyorang nya kahidupnya serta acan lebet ka surga ka neraka teh nyorang sababaraha tahapan fase. Ini miti digiring ka alam mahsyar, terus ditimbang amal, dihisab, terus ngaliwatan sirat sareng sajadina lah. Kabarkan sholawat ka kanjeng Nabi teh salawasna bika ahli surga. Bika ahli surga lebet ka surgana, ahli neraka ka neraka. Dasar musannif amma ba'du, anapun sabada maca bismillah, alhamdulillah, salawat sareng salam ka jalmi anu tos ditutur amma ba'du teh. Memang sunatna kitu nya, santos urang ngaoskeun alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, ngaos salawat salam urang teh ngaos amma ba'du. Maka dina khutbah ge khutbah salat amma ba'du sunat ari ngaoskeun amma ba'du khutbah Jumaah bade amma ba'du atau napi wa ba'du sami wae. Wa ba'du atau napi amma ba'du. Tah ieu teh saur para ulama ahli tafsir mah ya, nu pertama kalinya rios ngucapkeun lafaz amma ba'du itu nyata Nabi Daud. Ya. Dina ayat wa faslal khitab, tah faslul khitab teh nyata lafaz amma ba'du. Kan Nabi Daud teh dipasihan hikmah, dipasihan kitab Zabur. Terus dipasihan fasal khitab teh nyata kalimat amma ba'du. Amma ba'du. Laku kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi meneruskan para nabi sebelumnya. Maka itu diawas ku kanjeng Nabi amma ba'du. Seueur kanjeng Nabi seueur riwayatna pami khutbah teh sok sate acan kana pembahasan teh sok amma ba'du. Sok aya amma ba'du. Maka nanti biasa digentos ku wa ba'du. Mangga biasa. Sunat itu masuk sunat. Orang nyareskeun amma ba'du. Nya santos alhamdulillah soalna amma ba'du. Fahadza maka ari ieu anu hadir dina hate saur musannif. Ieu anu hadir dina hate. Jadi kitab bade diserat teh ilmu nama tos aya. Kitab nu bade diseratkeun teh
ilmu nanti sadaya terus aya nu bade diseratkeun dina ieu kitab teh sanes nulis kitab teh bade jeung can apal materina naon wae nu bade dibahas teh terus aya ilmuna dina hate musannif teh saha nya teh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbilah teh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbilah teh anu ngarang kitab Riyadul Bayan teh eusi kitab ieu teh nya ilmuna teh tos aya dina hate kantun diseratkeun ari jalma kiwari mah nulis kitab teh gaga nulis kitab ilmu nama macan aya neangan hulo kali kieu bari nulis teh bari kerah koreh gitu. Tapi ari ulama kapungkur mah nulis teh ilmu teh tos aya di hate bari tuliskeun mantap benten barokahna gitu kitab-kitab nu kapungkur sareng kitab-kitab nu ayeuna ieu kitab tos sabaraha tahun ya sabaraha puluh tahun masih kaawes teh bahkan ratusan tahun itu sampai dari 100 tahun masih diawaskeun ku urang ilmu Imam Syafi'i dugi keneh masih sabaraha abad ta eta mukhtasarun ringkesan ieu nu aya dina hate nu bade disampaikeun teh eta ringkesan fi usulid dini anu tetep dina martelakeun pirang-pirang dasar agama bab akidah bab keimanan itu ringkesan nya jang tahap awal jang santri-santri mubtadi teh santri pemula newbie dengan bahasa budak orang newbie nembean hoyong memperdalam mazhab Syafi'i hoyong ngaos kana fikih hoyong ngabahas tauhid hoyong ngaos ilmu tauhid usuluddin teh nya dasar-dasar agama maksudna bab-bab keimanan bab ilmu tauhid itu ringkesana da kami diawas secara gamblang mah gitu wah mah cekap sa kitabeun sajilid kieu mah cekap bab tauhid hungkul gitu mangjilid-jilid kitab ilmu tauhid seueur para ulama anu ngaranna ulama-ulama nu kapungkur wajung latin jeung sageblegan deui nya itu sadaya min furu'ihi anu tetep tina pirang-pirang cabang agama sagebleg secara global itu secara rinci permasalahan cabang agama masalah fikih ya. Furu teh masalah fikih kamu usul masalah akidah masalah tauhid ari furu eta masalah fikih mantap sok aya disebut masalah furu'iyah dina ieu mah masalah fikih masalah cabang tina keimanan da intina nu pokona mah keimanan heula lamun iman teh bener lamun teu iman rek kumaha ngajalankeun hukum-hukum agama jadi dasarna heula keimananna laras pametos harus keimanan ikeun teh bakal bertanya urang teh iman ka Gusti Allah teh kasifatan sifat kalam teh ngadawuh ngandika tadi na abdi andalusna teh kalam Allah teh anu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad eta Al-Qur'an dina Al-Qur'an teh Gusti Allah marentah Gusti Allah nyegah naon parentahan Allah urang hayang ngalaksanakeun hayang nurut hukum-hukumna akhirna ari tos iman mah bakal daek ngalaksanakeun ari teu iman mah boro-boro nu iman ge kadang mah nu iman unggul kadang sakedar horeang gitu nya dina tos ngalaksanakeun iman kelas bawah tah cabang-cabang agama atanapi masalah fikih teh ala madhabil imami netepan kana madhabna imam jalma anu dianuti jalma anu diikuti Asy-Syafi'i anu bangsa Mbah Syafi'i mbahna ieu teh uyuh naon jak udag naon gitu ya kayak Imam Syafi'i teh nisbatna teh
Sebab nami lengkap Imam Syafi'i tadi tengah nasabnya, nasab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih keturunan pamiti bapak anak tiramakna keturunan Said Muthalib. Said Muthalib itu putra Abdi Manaf ya. Di mana pengaduan apa putra? Hashim, Muthalib, Abdi Syam, Nofal. Ya. Ari ti jihad ramak mah tepang sareng Kanjeng Nabi ti Muthalib. Muthalib. Ari nyati Abdi Manapna lah gitu. Ti Abdi Manapna mangga. Nyati Abdi Manapna sanes ti Muthalib gitu. Ti Abdi Manapna tepangna teh ti Abdi Manap. Da Kanjeng Nabi kan ti jalur Sayyid Hashim. Kanjeng Nabi kan ti jalur Sayyid Hashim. Tapi pamiti ibuna ti ibuna mah ngajalur ka Sayyid Hashim. Jadi dua lengkap. Dua lengkap jalur ti ibuna mah. Jadi Hashimi sekaligus Muthalibi benar-benar keluarga Nabi juga. Tapi keluarga Kanjeng Nabi itu keturunan Sayyid Hashim, sekarang keturunan Sayyid Muthalib kan gitunya. Itu disebut keluarga Nabi. Di nama sehingga Imam Syafi'i itu zakat. Dan masih keturunan Sayyid Hashim, sekarang Sayyid Muthalib. Nah, tadi dia di tengah harga. Nasabna Imam Syafi'i nya ti jihad bapak tapi di jihad ibu nama tadi disebutkeun dia. Tina bete tina nadoman 1 2 3 4 5 genep genep. Wa huwa tadi gigir kenca. Wa huwa Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Syafi'i ieu bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf. Kamu ti Abdi Manaf. Sareng Kanjeng Nabi teh. Imam Syafi'i. Bahkan dina seueur riwayat hadis sok sanajan riwayat hadis itu didoakeun ya. Ku Syekh Al-Albani mah, ku tokoh Wahabi. Hadis itu didoakeun. Padahal seueur riwayatna jalurna hadis itu. Sayyidina Abu Hurairah nyarioskeun Kanjeng Nabi ngadawuh la tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'u tibaqal ardi ilman. Anjeun ulah mencela ka kaum Quraisy. Sabab jalma alim ti kaum Quraisy eta ilmuna bakal minuhan bumi, bakal minuhan bumi. Dina seperti hadina sapali hadis seperti itu. Dina seperti di mari riwayatna akrimu Quraisyan, muliakeun suku Quraisy. Sabab jalma alim ti Quraisy ilmuna bakal minuhan bumi. Di ulama teh di naon teh nya saentos ulama saentos Imam Syafi'i nya. Di pikiran hadis ieu teh saha nu pantes gitu. Saha nu pantes gitu nya. Cocok sareng katakan ramalannya dalam tanda kutip sanes ramalan dari Kanjeng Nabi. Beja ti Kanjeng Nabi eta. Kabar ti Kanjeng Nabi eta saha. Ternyata saentos ditaliti memang kan mujtahid mutlak teh aya seueur zaman kapungkur teh nya. Zaman kapungkur teh mujtahid mutlak teh aya 80. Tapi anu nanti anu dibukukeun aya 8. Anu pendapat-pendapatna ditulis ku murid-muridna teh aya 8. Ngan anu 4 mah sedikit pengikutna. Anu 4 deui seueur pengikutna. Kan urang mah 4 Ahlussunnah wal Jamaah. Aya nu sesana mah aya naon teh aya ti Syiah gitu nya. Nu 4 mah. Berarti aya 8 saudara-saudara. Nu ayeuna berlaku teh macam mazhab fikih ngan urang mah Ahlussunnah nyanakan 4. Sabab misalnya nama aya nu Syiah aya nu Mu'tazilah.
Kami ieu mah sadayana Ahlussunnah urang mah nya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ieu mah Ahlussunnah. Aya dina opat deui seperti Ja'fariyah, mazhab Imam Ja'far Shadiq, terus mazhab Zaidiyah, mazhab Ibadiyah, terus mazhab Zahiriyah. Da ieu mah opat dina fikihna sakedik pengikutna. Sakedik pengikutna katambi memang henteu naon henteu dikenal sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Mun ungkasna opat ieu. Nah, opat ge bari fokusna ke mazhab Syafi'i urang mah nya. Bagus ada non teh kami langsung ngawas kana 4 madhab berbanding 5 rada lieur kecuali kami aya masalah-masalah tertentu lah gitu nya anu kira-kira ieu teh sah teu gitu nya dalam mencik madhab Syafi'i mah teu sah maksudnya gitu nya lamun teu sah meureun bahayana kumaha salem berdosa kumaha gitu aya minimal aya dina 4 madhab ieu lah gitu nya aya ngareskeun sah gitu ya udah serah sementawis mah gitu kami biasanya tetap orang teh kedah nganggo mazhab Syafi'i wae kami di lingkungan anu mazhabna Syafi'i da setiap mazhab nya setiap ulama mazhab kami ka muridna teh sok wasiat ieu lamun anjeun angkat ka hiji di daerah tertentu di daerah tersebut teh menggunakan mazhab musajen maka sok anjeun milu kana mereka ulah nyebarkeun mazhab mana anu teu dikenal gitu. Imam Ahmad ka muridna kitu. Ini sareng sejadina. Jadi urang teh teu ngadambel model baru gitu nya. Jadi batur teh nya anu nu penting mah aya mazhabna, aya pendapat ulamana, bari jeung eta teh memang mayoritas di dinya gitu. Urang ulah maroma urang marek mazhab Ahmad gitu. Rek mau mazhab Ahmad kudu disebarkeun. Eta bakal jadi kepaseaeun. Ini model keluarga lah gitu nya sok aya gitu nya. Urang teh kan mazhabna mazhab Syafi'i gitu. Sok ngahaja-haja nyebarkeun mazhab misalnya ngahaja nyebarkeun gitu. Kecuali yang darurat lah di mazhab Syafi'i teh nanggung meureun. nanggung maksudna teh nya nuju hilaf antara memang terang ngalakukan dina praktek peribadatan atau misanesna lah muamalah cek mazhab Syafi'i mah teu sah tapi aya dina mazhab misanes ya darurat teh mah sok we anu misanes mazhab misanes daripada teu sah daripada efekna kan lamun teu sah ke efek secara umum gitu bahaya tah urang mah mazhab Syafi'i nu bade diawas teh fikih mazhab Syafi'i jadi Imam Syafi'i teh ketemu nasabna sareng Kanjeng Nabi di Said Abdi Manaf. Masih termasuk kaum Quraisy kan, suku Quraisy kan. Tijat ramana. Tijat ibu nama ti Said Hashim bin Abdi Manaf. Jadi dulangkep. Tah saur ulama santos ditaliti ternyata alim Quraisy teh nyata cocokna ka Imam Syafi'i. Saur naon? Dina mazhab anu opat ieu teu aya anu orang Quraisy mazhab anu opat teh nya sareng mazhab misanesna ge gitu. Ieu nu leuwih khususna di Ahlussunnah wal Jamaah dina opat ieu Imam Abu Hanifah sanes keturunan Quraisy gitu. Imam Malik sanes keturunan Quraisy. Terus Imam Ahmad sanes keturunan Quraisy. Imam Syafi'i memang saya Imam Ja'far Shadiq nya nu Ja'fariyah teh keturunan Kanjeng Nabi Quraisy gitu. Tapi mazhabna sakedik pengikutnya ilmu teh untuk go internasional lah. Ada Imam Syafi'i mah merata, hampir merata aya we di setiap negara teh anu bermazhab Syafi'i. Maka seorang ulama wah cenah ieu ya alim Quraisy teh cocokna ka Imam Syafi'i. Bahkan di Arab oge kapungkur sekitar sebelum tahun 2008-an. Abah almarhum Abah Cipulus kan tiap tahun tiap warsi teh Abah masuk ya, ngabimbing jamaah ya kajian wae. Kalaresan menuju tahun sekitar 2008-an kapengkerna teh aya kuis di dina TV teh menuju istirahat gitu nya Abah teh menuju istirahat di hotel teh pas kemudian buka kuis TV kuis
Ini kuis. Ya orang-orang kuis. Ya kuis. Aya kuis itu. Ya acara TV lah gitu ya. Acara TV anu mah sok aya kan acara tanya jawab gitu nya. Wants to be millionaire tah gitu nya. Saya ini seperti gitu. Tah di antara pertanyaan teh saur Abah. Ada pertanyaan, manil mulaqab bi alim Quraisy. Siapa yang dijuluki alim Quraisy? Udah pilihan ABC ini biasa. Alif, ba, jim, dal. Jadi itu mah ya ada alif, ba, jim, dal. Pilihan nanti di antara nanti ada Imam Syafi'i. Anu gak jawab nanti benar deh ya. Asy-Syafi'i. Dicek jawaban, benar. Wasal abad benar itu mah. Da alim Quraisy mah. Da saur Kanjeng Nabi ge fa inna alimaha yamla utiba qal ardi ilman. Sebab ilmu na alim Quraisy teh bakal memenuhi bumi rata macam Syafi'i. Aya di mana-mana. Bahkan mayoritasnya kemari para guru di Mesir itu mayoritas Syafi'i. Itu sirna mazhab Syafi'i. Jadi orang mengikuti mazhab mayoritas. Enak sementas bermadhab ya. Enak terus bermadhab da urang masa geus mujtahid. Anu nya urang teh kedah mengikuti mazhab ulama. Sabab naon urang mah teu tiasa ijtihad. Teu tiasa langsung ngagali hukum tina Quran tina hadis. Da ngagali hukum tina Quran tina hadis teh perlu alat pemahaman, perangkat pemahaman. Ini kudu apal ilmu na. Maka kewajiban yang urang mah mengikuti mazhab ulama atas jelas bisa dipertanggungjawabkan ilmu. Di antaranya yang mazhab Imam Syafi'i. Nyetong daek di bobodo, wah kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, arepek maca terjemah. Ulah daek di bobodo nu seperti kitu. Rek kumaha memahami Al-Qur'an jeung Sunnah mah ari macana terjemah gitu. Ya urang mah nya naukidan mah naukidan. Ya kecuali memang benar paham kana Al-Qur'an, paham kana hadis gitu nya. Mane teh hese. Hese kudu ngawasi ge gitu. Kudu ngawasi kalau itu hese hayang nanti langsung memahami kana Al-Qur'an dan hadis. Tetapi orang mah kudu butuh tafsir di ulama, sareng tafsir hadisnya di para ulama. Ada Imam Syafi'i, karena gelar dijulukan alim Quraisy, Imam Syafi'i. Ilmu na kamana. Nah, hadis disebutkeun Asy-Syafi'i. Kan tadi Imam Syafi'i tanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Abbas bin Usman Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Pertanyaanku naon tadi disebutkan teh ka Idris bapakna langsung Al-Idrisi atau ka akina Al-Abbasi atau ka aki nu kaduana Al-Usmani. Ya mah dinisbatkeun teh ka aki anu kaopat Asy-Syafi'i. Kunaon dinisbatkeun teh kana? Kan langsungnya ke bapak anak. Kunaon? Pernah ka masa ku ajengan-ajengan acan. Kan namanya teh Muhammad ya. Nami Imam Syafi'i teh Muhammad nami aslinya teh. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. Dia disebutkan malah ka Syafi ka aki muka opat muka tilu ka aki muka tilu aki muka tilu kan aki muka hiji nama Abbas aki muka dua Usman aki muka tilu Syafi. Idris bapakna Idris mah bapakna kan ieu mah aki muka tilu Syafi. Kenapa teh Al-Idrisi? Karena dirinya dijelaskan. Nisbatun li Syafi'i. Fa innahu sahabiyun ibnu sahabiyyin. Sabab Syafi' teh seorang sahabat
Nah ti Syafi'i mah terus mulai sahabat itu. Sahabat kan dari jeung bapak lagi sahabat Sa'ib. Ya, Syafi' bin Sa'ib teh sahabat Nabi. Ngagaduan putra namanya Syafi, sahabat kene. Ini sahabat Nabi kene, ini sahabat Nabi kene. Nah, ku sabab tabarukan ka akina anu sahabat, maka dinisbatkeun ka Syafi'. Sareng deui ieu teh nurut buat teh mudah-mudahan Imam Syafi'i teh bisa mendapatkan syafaat sareng bisa ngasih syafaat. Bisa mendapatkan syafaat di Kangjeng Nabi sareng bisa memberikan syafaat. Kan Syafi'i teh anu mere syafaat. Syafi' makna asalna teh anu mere syafaat. Dan mudah-mudahan ya dinisbatkeun ka dinya teh nya nurut buat mudah-mudahan Imam Syafi'i kain syafaat di Kangjeng Nabi sareng tiasa nyafaatan ka umat Kangjeng Nabi. Ya termasuk ke orang gitu nya anu murid-murid murid jauh gitu nya ka Imam Syafi'i. Mudah-mudahan orang kenging. Dan alasannya disebut Asy-Syafi'i teh nya dinisbatkeunna Syafi'i teh ka apina nu kapilih. Da bapana mah Idris, akin ka hiji Abbas, kadua Utsman, katilu karek Syafi'i. Sabab Syafi'i mah sahabat Nabi. Ngalap kaberkahan lah gitu nya ka sahabat. Terus Pak Ul mudah-mudahan nanti kayak yang syafaat kan ini serang biasanya Pak umat Kangjeng. Kita disebut Syafi'i dan ya. Nah, jadi terang dah. Nah maksudnya ada dina masalah ulama, seorang ulama solihin, bahkan siapa riwayat Imam Syafi'i 10 hari sebelum 10 hari atau 40 hari saat acan wafat nanti diangkat jadi wali kutub. Wali kutub dengan hiji-hijina saalam dunia teh dina zamanna. Sajaman teh ngan aya hiji pusatna pada. Nya ka generasi kadieuna Syekh Abdul Qadir. Generasi kadieuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali kutub. Awalna satajan Syekh Abdul Qadir nya di antara satu Imam Syafi'i 40 hari sebelum wafat. Udah Imam Syafi'i mah yuswana pendek 54 tahun. 54 tahun tapi ilmunya luar biasa. Paling usia nantinya umurna paling sakedik jumenangna paling sakedap jibatan 4 kilo mazhab anu sasana. Ari Imam Abu Hanifah 70 tahun usiana teh. Imam Abu Hanifah 70 tahun. Terus Imam Malik usiana teh 80 genep. Imam Malik 80 genep. Imam Syafi'i 54. Ari Imam Ahmad usiana 87. Jadi pang sakedatna pang pondokna tapi ilmuna pang manfaatna pang barokahna. Sakit di itu kedah lihat jadi hirup mah cibari masa dapat 5 manfaatna merata ya, tapi itu kita oke kan tapi itu kita oke kan tidak boleh nya kumaha ada eta mah tos dikersakeun ku Gusti nya tos dikersakeun ku Gusti ini Syafi'i 54 tahun ilmu nanti ke mana hari urang mah tos nya sekian tahun tapi kaman karasa ilmu teh can ka mana-mana bisa wios dan di takdirna benten jalan takdirna urang mah memang kita jalur ilmu tapi jalur teh jalur mantuan ngabangun imah imah geus dibangun kukur geus di mana-mana asal niatna ayat saling tolong menolong eta ge dan pahala di mana-mana cenah imah geus dibangun. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiyallahu gami karidho Allah Gusti Allah anhu ka Imam Syafi'i. Sama itu saur musannif sama itu ngangaranan kaulahu kana ieu mukhtasar. Ar-Riyadul Badi'ata kana ngaran Riyadul Badi'ah. Ngaranan Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah teh hartosna patamanan, riyad teh hartosna pirang-pirang taman. Al-Badi'ata anu aheng. Patamanan
taman yang indah. Riyadul Badi'ah taman anu ahen. Di usulid dini anu tetap dina mertelakeun pirang-pirang dasar agama. Wa ba'di furu'is syariati jeung saware pirang-pirang cabang syariat ngajelaskeun dasar-dasar akidah sareng ngajelaskeun sapalihna hukum-hukum fikih. Sareng mungkin bakal dipungkasan ku ngajelaskeun masalah tasawuf. Jadi emang muamalah teh kan kemarin dicaroskeun sareng bab muamalah. Muamalah ka Gusti Allah maksudnya. Muamalah ka Gusti Allah nyata ibadah teh. Jadi emang dugi ka bab haji sareng bab nazar. Mungkin bab jual beli mah naik karena taklid gitu selanjutnya. Urang ngecek heula bab ubudiyah gitu. Bab ubudiyah komunitas iya terus hatamnya insyaallah naik di karena taklid. Di taklid mah aya bab jual beli mah aya muamalah. Rajian bari ngarap-ngarap minallahi ti Gusti Allah taala an yanfa'a kana yen muga masihan manfaat sa Allah bihi kana yen mustasar. Masihan manfaatna talabatal ilmi ka pirang-pirang jalma anu nyiar ilmu. Nya ka para pencari ilmu bade murang kali bade pemuda sepuh anom gitu. Bade istri bade pamengget la siyama sumawona al-mubtadiina ka pirang-pirang jalma anu ngamimitian ngaji. Nya kemudian cenahnya kan nembe ngamimitian ngawas mubtadi. Da ieu pampana mah cocok yang mubtadi kitab ieu teh. Kitab yang mubtadi. Hoyong leres-leres memahami dasar-dasarna. Kami tos tiap kan tahapan mengawas punya aya mubtadi, aya mutawasid, aya muntahi. Ari mubtadi mah kelas cacarakan. Ngapalkeun we hukumnya, hukumna kieu teu apal dalil. Teu apal dalil. Dalilna naon? Ieu kunaon wudu teh. Aya genep rukunna. Teu aya 2. Aya genep cenah rukunna teh. Di mana dalilna? Oh, itu cek yang Syafi'i nabi. Teu apa dalilna tina Quran naon, tina hadis naon. Eta masih mubtadi. Amitas kana level mutawasid sareng muntahi mah ketos biasa ngadalilan. Oh, dalilna tina Quran kieu, tina hadisna kieu. Eta mah tos mutawasid kaluhur lah gitu. Urang mah kan pami ditanya dalil ge bakalna teh oh cuk sapinah lagi gitu. Nah, pami tas nyarioskeun cek sapinah lagi gitu sudah uyuhan gitu nya. Urang teh sudah uyuhan. Ya dalilna urang mah pitamponeng gitu. Dari para ulama. Da tadi teh urang mah rumaos teu naon teh teu tiasa langsung neuleuman Quran sareng hadis. An urang husnudzon ka para ulama, sabab para ulama teh teu sagawayah ieu teh. Teu sagawayah. Wah, cina ulama mungkin salah kan seraya bahasa kitunya. Ulama itu tidak maksum. Sama manusia seperti kita bukan nabi. Mungkin salah. Ya urang kan kena percaya kena ka ulama sepakat Imam Syafi'i daripada ka Ustaz Mukamari karek lulusan kuliah. Ya. Karek beres kuliah bari dinya unggul di kuliahna teh tekan dia itu diajar teh. Tarik kawasna gitu. Ning kana ka Imam Syafi'i anu puguh keilmuanna diakui ku para ulama. Gitu. Kana mah Imam Syafi'i. Hari eta gitu. Nya nu sering gembor-gemborkeun sapertos kita pangkat putri. Memang jelas sebenarnya menggiurkan kembali ke Al-Quran dan Sunnah jelas. Dan memang orang pastinya rujukan ulama kudu Quran jeung Sunnah. Ngan ketika orang maksakeun ngorehan Quran jeung Sunnah, moal bisa. Pakat urang mah, Mau urang mah bisa salah paham wala taqrabuz zina, ulang deukeutan zina.
Nu ulama deket. Nu ulama nggak deketan lah. Kan gitu. Di sini tuh salah paham gitu. Ari otak orang otak kriminal kan. Baik sih nu teh nggak deketannya ari gitu nama. Wa an yuwajjiha sareng muga madepkeun sa Allah ilahi kana ieu mukhtasar rogbata rogina kana karesepna pirang-pirang jamaah anu mikaresep. Mudah-mudahan orang-orang anu resep ngaji ku Gusti Allah diarahkeun heula kana ieu kitab. Manta ka manita khatam sapinah teh ieu teh diantawis doa musannif anu diijabah gitu. Tos khatam sapinah teh ku Gusti Allah teh urang teh diarahkeun dipadepkeun kana ieu kitab. Sakumaha doa musannif. Alhamdulillah ya urang tiasa ngaoskeun kana ieu kitab. Kedik deui iklam kudu uninga anjeun penting. Kudu uninga ieu mah wayahna. Annahu kana saanya tingkah jeung kalakuan eta wajib cek syarat, wajib cek agama. Ala kulli syakhsin ka saban-saban jalma, rek lalaki rek awewe. Rek pemuda, rek pemudi, rek aki-aki, ini asal minal mukallafina anu tetep di pirang-pirang jalma mukallaf tos akil balik dewasa jeung akalan normal. Bade lalaki bade awewe. Bade masih pemuda kene atau tos sepuh. Walau kana halisanajan bukti saha sahos eta rokipon abid. Teu aya dispensasina, teu aya kemurahanna ieu. Bahkan abid sekalipun wajib. Kan abid mah seueur rukhsah salah-samanya kanggo abid mah. Kami aya abid kiwari hamba sahaya budak mah teu wajib Jumatan. Hamba sahaya teu wajib Jumatan. Hamba sahaya pengen rukhsah. Tapi dina masalah ieu mah wayahna sanajan abid oge wajib naon an ya'rifa naon an wajib naon an ya'rifa yen nganyahokeun saha sahos nya kudu sahos arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal iman jeung pirang-pirang rukun iman wajib. Jadi barangkali pas titik balik teh kan memang awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni panghulana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Gusti Allah mutawasa panghulana ma'rifatna ka Gusti Allah. Kan dina rukun iman sareng rukun Islam ge aya iman ka Allah sareng dua kalimat syahadat teh eta. Jadi pangeutina teh kedah iman ma'rifatna ka Gusti Allah. Nya secara umum rukun Islam sareng rukun iman mah wayahna ini budak pas balik teh kedah tos ma'rifat karena rukun iman sareng kana rukun Islam budak pas balik teh sehingga tos pas mimiti balik teh langsung diburukan kesukuhna ngazam secara umum teh jang neng wayahna ye neng teh ayeuna tos balik geurang ngazam rek ngalaksana nyatos ma'rifat nyatos diburukan sifat-sifat anu wajib sifat-sifat anu mustahil anu wenang terus uningalan gitu teh budak teh pas detik balikna urang selaku sepuh emutan di orang kalina hilap jang neng ayeuna neng tos lebat kana detik balik wayahna kedah ngazam secara umum rek ngalaksanakeun segala parentah Gusti Allah rek ngajauhan segala larangan Gusti Allah. Tah ngazam umum eta teh wajib deh. Ngazam secara umum eta teh wajib. Kapungkur pas titik balik, pas urang balik. Ya balik mah bade ku umur atau bade ku kaluar cai mani. Ya urang kapungkur kitu teh. Aya nu kitu aya nu teu. Tah pami kapungkur teu acan, ayeuna tiasa langsung ngazam gitu. Saur Imam Bajuri gitu. Memang sisieuna masyarakat awam gitu nya sok kaliwat bab ngazam anu umum ieu teh pas mimiti balik. Maka pas mimiti uning akan keterangan ieu kedah langsung ngazam rek ngalaksanakeun segala perintah Gusti Allah rek ngajauhan segala larangan Gusti Allah. Dari Imam Bajuri seperti itu. Ya.
Jadi saya nama pas mimiti balik pisan, pas mimiti balik nya sadayana berarti terus dikasih informasi sesepuhna tapi dina pangaosan mungkin pas balik tidak mazam terusnya persiapan ma'rifat ka Gusti Allah sifat-sifat anu wajib nu sare sareng munah rukun iman rukun Islam nah eta teh sareng iki anu bari dibahas eta teh murangkali sadayana balik itu kedah terus dina kedah terus pamit usia itu 7 tahun 2 tahun ge gitu nya pamit murangkali ngaosna leresna gitu dasar-dasar agama teh wajib pisan gitu ada terus biasa gitu salaksanakeun nah itu rukun iman itu wajib pertamanya kita aya kewajiban sanesna salajeng terus sementara kitu heula pas masuk ke poin pembahasan urang teh kedah uninga bahwa setiap jalma mukallaf bade lalaki awewe mukallaf teh tos dewasa baligh akal normal bahkan sanajan abid kedah ma'rifat kana rukun Islam sareng rukun iman kedah nyaho uninga kana rukun bari ditekankeun ari ma'rifat mah salaresna mah ari ngabasakeun ma'rifat mah kudu make dalil kudu apal dalil lamun jalmana kawasa mikiran dalil tapi lamun jalmana teu kawasa mikiran dalil teu nanaon jadi kembali deui sakali deui ieu perlu ditegaskeun ya lamun jalmina teh termasuk ahli mikiran dalil maka rukun iman rukun Islam teh sajabi kudu diyakini teh kedah apal dalilna gambaran orang itu mah itu ngaji dalil teh mentok wae nu penting mah yakin tapi ka yakin ditekankeun ku urang gitu nya da urang mah diajak ngadalil teh gitu nya padahal mah dalil lagi dalilut dalil gitu eleh ngadalil teu bisa ngadalil bisa pamit tiasa diajak ngaji dalil teu kiat gitu maka henteu ari dosa mah pami teu apal dalil teh. Nu dosa mah pami bisa mikiran dalil tapi teu ngaji dalilna. Nah, dosa. Maka ini kan an ya'rifa teh kudu ma'rifat. Kudu ma'rifat awal pisan ma'rifat kana rukun Islam sareng rukun iman. Wah, presentasi. Dan rincian nama selanjutnya Allahu a'lam bissawab. Rabbana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqina lana wa